karena kan bae resep lah aya alokan teh sing soleh bager sing panjang umur sing tong maut-maut maneh embung sing maut atuh sih didoakeun tong maut embung sia eta ih butuh keajengan teh luar biasa cek singkat cerita eta panganten teh cek singkat cerita we ieu mah hujan atuh maut we kira-kira maut eta panganten teh saha nu mula sarajan aja heuh cek aya nu dipula sarajan aja ku tukang cilok oh, ditusuk sia maneh mau dikain kapan balas gitu ah di pula sarajan aja depan ku ajengan ti mimiti diibakan ku ajengan dibungkus ku kain kapan dibungkusna ku ajengan nepi ka di salatan anu panghareupna euceuk mayit sia teh atuh piraku salat mayit nu panghareupna ajengan sia teh salat mayit mah nu panghareupna mayit ajengan ge eleh ku mayit mah sia eta mah tara salat jenazah tara meunang amplop 5.000 hari salat mayit mah lain ajengan nu panghareupna mayit teh piraku mayit dijuru ditangtungkeun ajengan dihareup mah ai salat mayit mah Bu salat mayit mah nu panghareupna saha oh mayit da euceuk mah boro-boro nyolatan mayit ngalayan ge di luar atuh sieun euceuk ari ngalayan mayit teh sup ka jero bukakeun tah si samping nunutupan wajahna si mayit teh bacakeun surah Al-Qadar minimal sakali saena 3 kali tuturkeun ku doa mayit bukakeun da moal ngomong mayit juga dibukakeun seret ge hedes moal cek moal ngomong mayit lagi make jeung sieun bukakeun nya sugan mayit dibukakeun kitu ngiceup ka urang pada urang boro-boro nyolatan atuh ngalayan oge di laluar sieun leuheung maot tatangga mah ieu mah kolot teh maot kolot cenanya ah ka kolot ceuri kolot maut ge ngamandian mah teu ngiluan si eta da sieun ku mayit kolot sorangan sia teh piraku dijungjurigan ku bapak sorangan aya nu sieun ku mayit kolot tidak aya heuh maneh tuh nepi ka ajengan mah euceuk turun ka liang kubur deketan liang lahat asongkeun mayit buka deui tali pocongna tetep mayit baca surah tabarok ku ajengan euceuk urang mah pan sajorelat macakeun surah inna anzalna surah al-qadar teu wani ajengan mah macakeun tabarok euceuk dina liang lahat ditetep 5 menit mayit teh pan kitu heuh ka ajengan we ti mimiti urang can gubrag ka alam dunia keur aya di alam rahim nepi ka ninggalkeun alam dunia asup ka alam